Ayeuna pelajaran tentang masalah istihoroh. Istihoroh teh nyaeta urang ka Gusti Allah teh nyuhunkeun dipangmilihkeun, nyuhunkeun ditetepkeun supaya urang tenang dina pilihan. Eta mah bisa berbagai macam perkara. Nah urang nangtukeun upamana ieu teh urang terek cicing di mana linggih teh, atawa urang erek nyanak piminantueun teh nu rek dipilih terek nu mana. Lamun anu hoyong gaduh caroge ieu calon picarogeun teh erek anu mana. Lamun lalaki erek milih pi pamajikaneun anu erek dipilih teh anu mana. Tah sanggeusna urang pikiran urang ngemut samaksimal mungkin, tah urang teh pasrah sumerah ka Gusti Allah. Tah carana teh laksanakeun heula salat 2 rakaat, eta teh hukumna teh sunat. Teras urang ngadoa, tah ieu doa istihoroh teh Allahumma inni astahiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta alamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairan li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifni anhu wasrifhu anni faqdur liyal khairu haitsu kana summa raddini bih. Mangga urang sareng. Allahumma inni astahiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta alamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna khairan li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fi. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifni anhu wasrifhu anni waqdur liyal khairu